puasa teh sing cacapnya nepikeun ka sore ulah nepikeun ka batal danges gede diajar puasa. Oh, arek cacapan mungkin bukan hayang jeung gule, jeung rendang, terus deui jeung es campur, bala-bala loder we. Heeh, kayak orang beli tapi sing cacapnya puasana ulah mani ayeuna nginum mali Moal atuh piraku deui. salat kayak orang beli eta maka itu cigarunya. Aduh, ada yang kita beres nih. Ya, aya hiji deui. Naon hiji deui teh? Lamun cacap puasa tapi ka lebaran teh hayang sendal karpil, hayang baju koko, hayang samping wadimor, terus deui calana we nu pensil. Heeh, kayak orang belinya. Nu penting mah cacap nepikeun ka lebaran. Ulah bocor, awas mun bocor. Moal atuh. Heeh. Udah bedakan waktu si jalu. Kayak kajian salat nanya. Taraweh ka masjid, kudu eta wajib. Jalu. Kemana si jalu? Kenaon mana kodenya? Bodi naon kehead dengan suung aing mau jang buka puasa engke. Maknya nangan suuna kenang hayang. Teu panjang dahar maneh duet suungna. Udah aing mah beres boga bakakak. Halah terpenting tah mah. Ayeuna leuwih penting. Naon penting naon, sapenting nage maneh hayang nyawa aing penting naon. Tah gerak dia ngomong. Naon kehead. Gawat ieu mah. Gawat teh gawat naon kehead sia teh. Boge geus mulai berpaling sah. Paling naon sanjo radio. Paling kahed mana mau otak teh kos aing. Syukur ya tuh ringnya dari mana. Naon tuh naon. Naon bro. Moga tutungin namanya seluruh barang Fantasia. Atuh kumaha da kalanceuk nasi teh dudut urang kitu ngamenta. Iya nang gebat nama geus minta baju lebaran. Ah piraku deui, posana karak 4 poe piraku geus minta baju lebaran. Oh benar. Iya, nya. Nama tuh orang sakit. Nam. Oh iya, reka mana sih, Dut? Tidurkeun ya. Ayo. Gih, kenaon? Iya haredang, keur ieu bersih banget. Tuh. Panas. Bawa marek minumnya. Warek godin eta teh kabur kanyahoan ku urang. Jadi disipun teukeun. Gagabah teuing sia mah kakolot teh godin, lain godin si penting kitu. Panas. Teu kuat. Ek naon di mana nutur-nutur? Cek si Dudut cenah oga rek pangmelikeun baju lebaran si oga. Heuh, ek dipangmelikeun sia teh. Panjang marane dipangmelikeun lagi 3 sakali. Talung si aing acan meuli encan. Ye, heuh nya. Sia dok kehead sia. Detik kenaingnya sama-samar tadi teh. Wah, ring deui dengekeun lah si Ucug. Dengekeun si Pugu. Ulah mawa info teh bener sia ka aing. Oh tuh mang mau angke deui mah. Mama sirit sia. Eta oge nyarek ini teu. Mentakan tatanya geura ayeuna naon teh ujug-ujug ngamak we. Mana oge didudut sia mah merah info teh teu cereg. Bah maaf cari dudutnya seliwang.